Welcome to my channel Nuriasa 12 Sagala Aya. Halo, assalamualaikum brother. Saya menginformasikan barusan. Jadi ada abi orang Sundanya, punten aduh sanes teu cintakan bahasa Indonesia. Nah, kieu ya barudak tadi teh saliwat rajo TikTok. Nah, aya nu keur viral eta nu main game pokona mah teledor ngadenge sorana tek 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 sora naon eta euy cik teh kitu nya bisi penasaran gitu aya pokona mah keur viral da heuh jadi eta mah nya punten ieu mah nya eta mah da kesalahan sorangan jadi nya wayahna we da kumaha deui atuh da mending nya bade dihapus videona mangga eta mah teu langkung anu nya nu ngalakukeunana tah gitu. Jadi urang mah kudu berpikir positif we buat teuing keur naon bener teu bro. Jadi pokona mah lah eta mah da heuh makna mah aslina. Cuman nya pokona mah geus booming mah da kumaha nya geus viral mah da emang da mun dina benaran atawa dina bohongan oge da teuing teuing settingan teuing ngahaja abeh videona viral tapi da urang teh da jelema tuh lamun dina benerna nya aduh erana Gusti Magung bener teu lah pokona mah kitu we lah nya urang teh kudu positif we da heuh da bingung atuh da kahiji beuting meureun manehna teh keur lalajo naon atawa keur ningali naon gitu kaparengan tapi da da sebenarnya mah teu jadi masalah sih da eta mah manehna gitu cuman nya meureun manehna mah kudu era hungkul gitu deui lah naon atuh da meureun teu penting paling maksud teh pelajaranna mah nya urang misalkan lamun erek contohna misalkan ngalakukeun anu penting kakara urang teh kudu ningali heula situasina kudu ieu kudu itu tah kitu ku eta hungkul nah jadi aduh ramena Gusti cik teh ieu kerek 2 jam itu ye cik teh jadi kudu ngaliwat nah pokona mah bisi panasaran mah nya ieu mah teu nganyurkeun lalajonya cuman bisi panasaran naon cenah meureun si Nuriasa teh teu jelas mari informasi teh bisi kitu nya pokona mah lah ketik we di dinya andaikan saja waktu itu aku tidak lupa mematikan mic geus cukup kege ngabarebet di dinya pokona mah ieu mah lain nganyurkeun titah nonton eta nya ieu mah sekedar informasi gitu pelajaran keur urang gitu bisi urang keur naon kan sieun gitu kan nah kumaha atuh da bingung geus viral mah bener teu sok we pikir geus viral da hiji meureun mending videona dihapus da batur ge geus ningali sawareh teu jadi masalah eta mah kecuali aya nu ngopi kakara da lah kitu we lah pokona mah guys ayeuna mah aduh geus teu kuat tunduh besok biasa kerja bener teu oke goodbye bye bye tong poho subrek guys geus nya yuk assalamualaikum